eta teh lain salagu-lagu. Nah kolot baheula mah ngalagu teh bari nganasehat. Cincang kelincing urang pelawat jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peting kadatung api ngajaring ulah hirup lang-lang ling sing sering hudang ti peuting Bapak Dewan Haji Endang Sodikin anu bager Pak Haji Ketua DPRD Kabupaten Karawang anu bager anu kasep gerak kaharep heula Pak Haji. Alhamdulillah nuhun Pak Dewan, manis hati dengan diriku, dia pakai hitam aku pun hitam. Alhamdulillah. Memang lain saukur Haji Endang di dia mah Bapak Camat oge bager Bapak Gunawan eta anu mana Bapak Gunawan Bapak Camat Karawang Timur anu bager anu kasep atuh nuhun Pak Gunawan biasana lamun Pak Gunawan mere biasana mah ketua KMP Kelurahan Pelawat Bapak Aris Setiabudi ge sok nyawer Bapak Aris anu mana nuhun Pak Aris piraku ketua LPM teu kapanasan Bapak Ketua LPM Kelurahan Pelawat Bapak Hendra Wijaya SPSI anu mana aya di dieu deak aing duit dewan pokona mah nuhun maknya dewan mere padahal dewan mah pan mencakup sakupaten ieu mah anu paling penting Bapak RW Bapak Cayum Nur Zaman bisi teu mau duit manghinjem ka dewan Pak RW anu mana eta anu mana ieu ti koro aing geus rek pegat Pak RW geura kaharep Pak RW nuhun Bapak Lurah mana Bapak Lurah atanapi Bapak Sekalna anu hadir ku ayeuna Bapak Wahyu Kuryana SK mana anu mana Bapak Wahyu anu mana eta anu geningan ayah Pak Wahyu nuhun Masya Allah nuhun Pak Wahyu tuh nuhun yes pokoknya mah pokoknya mah yes pokoknya mah ini mah ya aya kena we bener Masya Allah poho eta tokoh urang Bapak Haji Anwar anu kasep anu bager gerak kapayun Pak Haji aduh ya mah aduh uing nyamperkeun Pak Haji ulah apa aduh Pak Haji nuhun aduh aing mah kakolot mah uing nu mere lain uing dibere Pak Haji uing dibere uing nuhun Pak Haji uing kakolot mah urang nu mere ulah mun dewan kudu mere ka uing hatu nuhun Pilang bara salaki balik teh sambut dengan lagu ini ya hamko hamise curalo bukaan bajuna tilme ka hitam cutfalo kipasan awakna hamakele hona jain aduh ini paberumang ya durut tumsep hona jain ngirimi ilmu jika ya rasa ogale silagalo ha na 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 tanya ku aja akang capek gawe nya akang rek ibak heula mun rek ibak hoyong cai kos rumah disiapkeun ku neng rek cai tiis cai hangat apa ngagolak sakalian akang hayang dahar jeung naon ku ayeuna sok bejakeun ka neng disiapkeun ku neng sok hayang naon sok ngomong ka neng jawab ku salaki make lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng cak pamajikanna tambahan tumis sekangkung da asina ge tutung geura bawa ka saung bisi kaburu pundung marek hudang moal aing marek nungguan di handap dasar imam setan goblok aing ruku imam sujud aing sujud imam nangtung
mending dipegat ku aing teh imam di handap beres tarawih aki-aki aruta abah kunaon mabok tarawih ampun ya aki-aki digarotong ku pemuda diselapkeun na bedug cak aki-aki alah aing diperkosa ih najis aing menemit eta mah gancang teu bacana jelas henteu henteu naon slow way maneh nu teu slow mencek urang mah sallu ala Muhammad sallu alaihi tuh geunaheun batur mah at-tahiyatul mubarak hieu asyana naon hieu handi kitu maaf nuju mi'rajnya Rasul at-tahiyat itu penghormatan Rasul ka Gusti ai maneh hieu naon ngisarkeun hayam salat ulah gancang teu naon sababna ngaruksak kana bacaana rukun qauli tidak terpenuhi ulama fikih berpendapat semua sama mun qaulina tidak terpenuhi maka batal salat maka hati-hati eta milih imam ulah macem-macem kudu apal hukumna syarat sahna rukunna supaya naon bisa nyaho lamun keur salahna imam modawani ngomong gitu jelas ngirung jadi imam makmum nuluh kan nyanya nuluh mah illa mali yaumin eta imam aya mangmiin segala coba aya mangmiin di aya iya anak mun wa iya anak nainu ina itolol mutnanim itolol nadina siratal ladina itolol nadina siratal ladina itolol nadina maneh nu tolol tadi keneh awas cenah Ki Aang eta ya maaf tapi saya percaya ieu Ilham TV geus babaraha kali ngarekam SIM kuning daerah Karawang dia jujur orangna YouTuber yang jujur silahkan mun rek ngupload wing heug wae ngan kudu timimiti nepi ka jangan dipotong-potong YouTuber mana nu FYP aing nu dihujat siapa menang duit aing dihujat mun ceramah teh ngabodor wae balas wae kajeun nu penting anu manggil daripada komentar nu manggil we lah pokona mah Masya Allah maaf ulah dipotong-potong penjelasan eta angahina kanu bindang wallahi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim manusia itu ciptaan yang paling sempurna eta gini ngomong nu bindang nyontohan segala ieu keur ngaji bab fikih kalau bab fikih itu tidak dikatakan dengan kepribadian seseorang tapi hukum kudu disampaikan sesuai aturan contoh Kang Ustad poho deui Pak Ustad Didi Kang Ustad Didi keur muka kitab Sapina aya di antawisna bagian atau macam-macam najis. Yang pertama muhafafah, dua mutawasitoh, tiga mugoladoh. Najis yang paling berat adalah najis mugoladoh. Najis naon eta teh mugoladoh teh najis anjing jeung bagong. Kasar amat eta kiai ngomongna. Teu kasar mun keur ngaji mah. Sabab naon? Lamun dihalus-halus bisi gagal paham. Cek Ustad Didi teh najis mugoladoh teh najis guguk jeung najis pan guguk anjing nyegrok bagong akhirnya salah paham balik ngaji salakina keur hees oh iya mugolado teh salaki aing horeng tuh jadi pi omongeun jadi ngahina nu bindeng lain tapi bisi aya anu suarana atau bicarana tepatnya jelas udah selagi masih ada yang fasehat jangan yang kurang fasehat menjadi imam tanggung jawab dunia akhirat imam teh kecuali ieu mah nya di pelawat teh bindeng kabeh teu masalah eta mah pajamat sugan komat wek mau nyadu an la ilaha illallah nyadu anna muhammadan rasulullah ayana tola ayana pala onok mak nit nolah onok mak nit nolah wek mau la ilaha illallah makmumna talebel weh najis aing nu katilu lamun jelema gering henteu perjalanan jauh henteu hek teu puasa berarti eta jelema gel geus kitu eta pan tanggal hiji mah aki-aki macu semangat ngan poho ngaranna ge Ramadan tanggal hiji jam 10 geus mulai leuleus awakna halah awana sini nih ya sana wayah kieu geus nganteuran ka aing ieu mah can datang goblok rek modaran aing sini nih
Da sini ini ge moal datang depan keur puasa. Sini ini teh nyahueun si aki ka kebon, majar mawa pacu teh dijual. Datang ke jam 11, goblok modar manten aing di kebon ieu. Akhirna ya aki-aki dalam keayaan leres parijeng lapar, maksakeun balik lempang nagalengan geus nyengeyeng awakna sabeula. Ningali wahangan caina coklat asa kolak. Aya waduk palit jiga goreng cau. Eta cucunguk jiga korma keur kitu mah. Datang ka imah amu-amukan haram jadah goblok ini setan ruangan. Abah sia balik teh naon ambek-ambekan ti mana? Allahu Akbar nyebut ti mana. Para hadirin, tibalah saatnya kita akan menantikan ataupun mendengarkan ceramah seputar Isra Miraj yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Pangersa Kiai Haji Inca Paang Ki Balap Muda. Untuk itu kepada Pangersa Bapak Kiai saya, oke. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kapengkeran hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Kenceng amin bab duit mah ya. Kapeting
jalan ler ka makam jalan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manis saeutik daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laluna hutang kadengean nu amina kenceng eta hutangna rada loba alhamdulillah loba hutang alhamdulillah. Coba kasep bager sound system yang begitu hebat dan luar biasa, tapi setelan wing acan berubah ya. Kenapa kasep? Ini saya minta treble-na diangkat lah, setik treble atau middle diangkat, treble dan middle diangkat, high atau middle diangkat. Cek 2 cek, low turun sedikit, low turun, low atau bass turun. 2 cek 1 2 cek 1. Rika, ada apa Roma? 2 cek 1 cek lau can dibere cek galau gesak ya urang doakeun mudah-mudahan tukang salona sing asup ka surga jeung salon-salona dibawa ulah berat Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala allatil mukammalati wa rahmatil munazzalah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ay wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Al-ayah ayat samimil ayah wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan innal hikmatal isra wal mi'raj ta'limu li ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil sadacan simkuring naraskeun kana ieu muqaddimah betapa indah lamun katingali lebih rapih jamaah begitu indah luar biasa simkuring hoyong panyuhun ti para panitia hampura oge ka para bapak supados raoseun kanggo imbanganana magipan acara tabligh akbar kieu mah pan loba inceran jeung kahayangna loba pesenanana. Ibu Nur Hayati genela ngawa ka simkuring kiai jangan terlalu serius ya ceramahnya banyakin yang ketawa atuh geus we ketek cai. Maka jangan dukung eta semua terjadi. Saya minta dengan sangat dan mohon maaf sambil kita bersolawat engke pangrapihkeun heula barisanana kieu cara ngarapihkeunana tayepan aya beusi ieu tengah-tengah uing geus nya. Nah ieu aya beusi kabelah kanan tangan simkuring kiri tangan bapak itu diisi ku ibu-ibu nepi ka karpet hejo. Maka dari beusi kabelah dieu bapak-bapak carana ibu-ibu nu belah dieu ibu ta tilu jajar mah pindah ka arep belah dieu bapak-bapak nu dua jajar pindah ka dieu ngagunduk bapak-bapak jeung bapak-bapak ibu-ibu jeung ibu-ibu siap insya da percaya simkuring mah orang di mah balalager insya Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam vokal main vokal Habibi semua Ahmad Habibi
kabar saya paling harap Bu. Sampai dia Bu. Salam Sok, anu kade, Bu. Bu awas senekna, nah. Abah kabarnya sakedik bah. Ahmad ya Habibi. Nah, Habibi adia. salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ya aunal gharibi. Salam Alaika, amnun wa salamun. salam alaika, Ya aunal gharibi. salam alaika, Amnun wa salamun. salam alaika, Dinukal Islamu. salam Salam alaika, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ijta bil Qur'ani. Salam alaika min indir rahmani. Salam alaika. Bil Qur'ani, salam alaika, Min indir rahmani. salam alaika, Jita bi tauhidi. Salam alaika. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah hatur nuhun para jamaah yang begitu indah dan luar biasa. Mudah-mudahan sing dibarokahkeun sadayan. Amin. Kahatur ti payun kersana pemandu waktu penata acara nu ku jisim kuring dipihormat sahibul auqat. Urang daroakeun mudah-mudahan MC-na sing tambih-tambih kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji dan Ibu Hajah nu ku jisim kuring dipihormat. Wabil khusus pangarsa kesepuhan salaku tokoh urang sadaya Bapak Haji Khairil Anwar nu ku jisim kuring dipihormat. Oge teu kalangkungan kakersana Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, juga musolah lingkungan RW 02 DKM nu teu bisa dibilang saurang diwincik sawiji-wiji. Mudah-mudahan sadayana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal aparatur pamarentah nu ku jisim kuring dipihormat kersana Bapak RT salingkungan RW 02. Wabil khusus kakersana Bapak Ketua RW 02. Oke kitu deui Bapak Lurah Pelawad atanapi yang mewakili yang saya hormati Bapak Wahyu Rukyana Escape. Naon escape? Oke teu kalangkungan kakersana nu ku jisim kuring dipihormat Bapak Camat Kecamatan
mana itu sana acak-acangan kota Karawang Timur Bapak Gunawan SE MSI nu puji sim kuring dipihormat kita kalangkungan kakersana Bapak Dewan urang sadayana Bapak Haji Endang Sodikin SPDI SHMH nu puji sim kuring dipihormat urang daroakeun mudah-mudahan teu kalangkungan Ketua LPM Kelurahan Pelawad Bapak Hendra Wijaya SPSI MSI nu puji sim kuring dipihormat juga Ketua KMP Kelurahan Pelawad yaitu Koperasi Merah Putih Bapak Aris Setia Budi SE yang saya hormati, Masya Allah luar biasa. Perkenalkan nama saya juga Cep Aang Ahmad Sutiawan SPBU. Aing mah parenting ngisi bensin di jalan. Urang daroakeun mudah-mudahan sadayana pamimpin urang ti RT oh Bapak RW Bapak Cayum Nurjaman semuana urang doakeun mudah-mudahan sing menang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala amin. Ya Allah ya Rabbal kita kalangkungan kersana Ketua Panitia Pelaksana Kakanda tercinta Bapak Ustadz Didi Ni'amullah Sinarang penanggung jawab Ibu Nur Hayati beserta jajaran kepanitiaan yang begitu luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan perjuangan para panitia sendiri jadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narimakeunana ningali nu hadir jamaah peuting ayeuna sakieu lobana alhamdulillah. Dugi kangeleut ngeukeung ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang Pelawad bageus kajamparing ka angin-angin katorota kaunggal nagara Malaka Sohor sakota Bogor kana ngaos matukangna sadayana ge alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini biar pada panjang umur sing barokah rizkina atuh sing harasil cita-citana sing saroleh solehah turunanana hirup orang Pelawad anu hadir peting ayeuna dina kahirupan tanina mudah-mudahan tanina sing tarambih subur nu arusaha usahana sing talambih makmur amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah nu ku Allah muliakeun waktu sudah menunjukkan jam 11 kurang saparapat terus ya terus siap sampai subuh cewek aing mah moal teu kuat. Maka alhamdulillah tadi pagi juga saya jadwal di Karawang di Lemah Abang Pak Dewan eta cek panitia bisa rek langsung ka dieu mangga disediakan tempat istirahat hatur nuhun. Kebetulan saya pagi pamitnya sama istri aku akan pulang dulu di siang hari maka aing malah mau janji ka pamajikan baliknya kudu balik lah mun teu balikna moal dibukakeun pantau urusanana. Maka alhamdulillah tadi cek panitia Kiai santai aja. Kiai naik jam 10 paling cepat, paling lambat setengah 11 sesuai rondom acara setengah 11 sim kuring naik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala jauh di jugjug angang di teang sim kuring ti Kabupaten Bogor datang ka Karawang. Karawang Timur tepatna di masyarakat Pelawad sadayana daya maksad baris ngajarkeun ngojay kamari nguculkeun cai kaluhur teu pisan-pisan sim kuring uninga orang dieu mah seueur pangaosanana seueur santrina seueur kiaina sim kuring mah datang saja silaturahmi nu dipamrih aya sanes barokah tina silaturahmi urang sada sing panjang umur bari gampang milik sinarang rizki amin ya Rabbal. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginspirasi generasi muda untuk menjadi pribadi unggul melalui teladan Rasulullah SAW. Paguyuban musolah RW 02 bersama Kincep Aang Balap Muda Masjid Jami Ar-Rahmah musola Al Istiqomah musola An-Nur musola Baitul Muslim musola Al Amanah anjir loba amat musola Al Qomariyah musola Al Ihsan musola Al Akbar musola Al Ikhlas musola Al Alim Masjid Taklim Ar-Rahmah Masjidil Haram Madinah di itu jeung Mekah Masjid Haram Mekah jeung Masjid Nabawi Madinah urang sebut di dieu peuting ayeuna. Alhamdulillah berarti bentuk persatuan yang begitu luar biasa. Masya Allah. Kita jadikan dina kata peringatan urang geus bisa nyandak dua makna kalimah yang begitu berarti bagi urang. Hebat ieu panitia nyieun banner lain saukur sanyieun-nyieunna tapi ieu banner di samping dibaca pilang bara dipangjelaskeun naon maksud tujuan panitia nyieun banner dengan kata pertama peringat
Maka daripada peringatan itu ibu satu kalimah ngabogaan dua makna. Makna yang pertama daripada kata peringatan yaitu ada yang diingatkan. Nu kadua aya nu diingat-ingat. Saha nu diingatkan teh urang, saha nu diingetan teh jalma-jalma nu hadir penting ayeuna. Nah urang kudu diingetan sabab urang sipating manusia. Di mana keimanan seorang manusia yazidu wa yanqusu, terkadang dia bertambah, terkadang dia pun berkurang. Atuh iman mah jelema biasa mah memang geus biasa geus dituna diatur ku Allah yazidu kadang-kadang nambahan wayang kusu kadang-kadang ngurangan. Beda dengan imannya malaikat pacamat malaikat mah imanna teh luar biasa la yazid wala yanqus maena mah tara ngurangan tara oge nambahan sakitu-kituna we iman teh malaikat mah kumaha Allah tugasna diciptakeun teh. Atau malaikat misalnya penjaga atau penaun ngajagaan sangkakala anu nyiapkeun niup sangkakala nyatana malaikat Israfil ngan sakitu-kituna ti mimiti diciptakeun nepi ka poe kiamah ngan nyekelan trompet we hayu sugan mahna protes kali-kali Jibril kali ewang atuh ya cangkel ya trompet pan Jibril geus teu boga tugas karena malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, sedangkan wahyu sudah tidak ada lagi karena Nabi pun sudah tiada. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril geus turun ke dunia iwal satu malam. Ina mana jamaah saya yaitu malam Lailatul Qadar. Pan aya geuning ayatna tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nanti di malam Lailatul Qadar malaikat Jibril dengan para malaikat turun ke alam dunia. Luar tidinya lain parentah Allah Jibril turun deui ke alam dunia. Makana rada aneh we baheula padewan rada rame nya aya malaikat Jibril di penjara lia edan. Dan sebab teu aya malaikat turun ke bumi sanggeus Nabi wafat kecuali di malam Lailatul Qadar. Itulah imannya malaikat. Tapi kita manusia biasa, kita nggak bisa harus mengurangi terus imanna. Sabab urang mah jelema, lain setan, lain iblis. Iblis mah imanna yang kusu wala yazid, terus ngurangan tara daek nambah. Aya nu hebat aya saha para nabi jeung rasulna Allah para wali-walina Allah imannya yazidu wala yanqus terus nambahan tara ngurangan dumasar kana hal ieu ngarumasakeun urang mah manusia nu biasa nu imanna kadang-kadang naik kadang-kadang imanna rada turun bener teu. Maka dikarenakan iman orang naik turun adalah yang namanya Mau'idatul Hasanah. Disebut UKMC acara selanjutnya Mau'idatul Hasanah, siraman rohani oleh seorang penceramah dari Kabupaten Bogor. Disebut lagi siraman rohani pangaosan mah sabab parabna parab hate lain parab jasmani. Hari jasmani maka daharan lamun MC manggil baiklah acara selanjutnya santapan jasmani maka bagian dahareun lamun santapan rohani atau siraman rohani maka bagian hate bagian iman anu dikucuran ku semangat juang dina pangaosan bilang barak menang hidayah taufik ti Allah subhanahu ulah waka rohani urang ulah waka ruh urang ulah waka keimanan urang dalah jasmani urang lamun teu diisian lamun teu diparaban bakal leuleus tah henteu awak urang leuleus Kang. Sok hedeng deh geges Rajab Sya'ban tak lama lagi datang Roma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban sampaikanlah umur kami ke bulan suci Ramadan sampaikanlah umur
fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya robbal. Karasa geraanan Rajab Sya'ban datang ke Ramadan. Jasmani orang lain teu diparab, lain teu dieusi dina Ramadan, hanya diatur saja dalam waktu. Nah, nu biasana di siang hari kita dibebaskan barang dahar, datang ke Ramadan mah geus aya aturan setelah imsak atau ba'da salat subuh atau datangnya masuk salat subuh, orang geus mulai imsak nahan naon perkara nu dilarang ku Allah Subhanahu wa taala. Segeraanan ece jasmani urang teu dieusian sapoe ge moal teu karasa leuleusna. Geraanan awal sitakan setahun itu 12 bulan, 11 bulan we urang teu pernah ngajaran puasa sunnah atau ibu nggak melaksanakan puasa kodok nalika kerhead. Maaf ibu, datang ke bulan Ramadan urang bakal rewas deui awak urang, moal terbiasa deui. Mantak paribasa kolot bala mah kot ngomong kieu Kang, lamun sahur pertama teh sing rada loba daharna. Sahur pertama mah sabab puasa kahiji mah sok leung, padahal mah kaditu ge leuleus angger eta. Tapi disebut na puasa kahiji mah sok leuleus, malah sok loba kene nu sok poho jam 12 nyatu. Nyebut ate pohoan, namun bener ka pohoan najan biak 8 piring teu batal, lamun asal bener poho bari unu ngabejaan. Eta teh sabab naon? Jasmani tidak terbiasa. Maka lamun geus biasa puasa sunnah mah moal aneh kapanggih Ramadan oge. Nu can biasa bakal reuas teh jasmani. Ieu kakarak jasmani can rohani. Katingali pan jasmani oge karak setengah poe urang teu dieusian. Masyaallah. Aya aki-aki tanggal hiji Ramadan teu inget eta teh hiji Ramadan muangkat be ka sawah. Culak ceuleuh di kebon eueuh batur. Halah. Kawararana ieu makhluk. Ngai sorangan dia di kebon. Eta aki-aki macul di kebon sorangan tanggal hiji Ramadan da batur ge mikir. Da anger sok tukang dagang nu petani oge tanggal hiji Ramadan mah istirahat heula ki atuh aing geus tilu poe karak ka ditu. Heeh. Hade eta badewan eta warung-warung ge pan alhamdulillah saminggu mah nutup. 2 minggu ka ditu mulai loba duit loba juri gentayangan. Ai warungna nutup tapi loba ucang-ucangan sukuna eta. Heeh, masya. Hati-hati, ai warung pinggir jalan sih silahkan kau berbuka dari siang hari ngan bere aturan di hareupna. Satu yang boleh makan di sini orang yang sapar, yang perjalanan jarak jauh. Nu kadua jelema nuger, nu katilu jelema edan. Enggeus sakitu ge cukup. Mun datang teh mah apa? Aya beli nasi, heula orang mana? Orang pelawat teu bisa, teu asup kategori. Sabab orang dieu ken orang dia kan nu kadua mana gering periksa tah pirang bara warteg teh nyiapkeun dokter hiji mah periksa bener teu muriang darahna ku normal henteu wah cenah sehat keneh maka nu katilu lamun jelema gering henteu perjalanan jauh henteu haik teu puasa berarti eta jelema gel geus kitu eta pan tanggal hiji mah aki-aki macul semangat mah semangat ngan poho ngaranna ge Ramadan tanggal hiji jam 10 geus mulai leuleus awakna halah awana sini nih ya sana wayah kieu geus nganturan ka aing. Ieu mah can datang goblok rek modaran aing sini nih. Da sini nih ge moal datang depan keur puasa. Sini nih teh nyahueun si aki ka kebon. Majar mawa pacut rek dijual. Datang ka jam 11 goblok modar manten aing di kebon ieu. Akhirna ya aki-aki dalam kaayaan leureuss bari jeung lapar maksakeun balik lempang nagalengan geus nyengeyeng awakna sabeula. Ningali wahangan China coklat asa kolak aya waduk palit jiga goreng cau eta cucuk jiga korma keur kitu mah datang ka imah amu-amukan haram jadah goblok ini setan ruangan abah sia balik teh naon ambek-ambekan ti mana Allahu Akbar nyebut ti mana pan aing teh di kebon alah abah sia naonan teu inget naon belegug pan ieu teh tanggal hiji Ramadan mencek urang mah biasakeun heula awakna. Keun sapoe 2 poe mah teu ka kebon ge moal masalah meureunam. Alah, ngomong Ramadan goblok. Ramadan pan tadi subuh sahur. Allahu Akbar aing poho belegug. Aing kumaha ieu geus kagok leuleus teu bisa batal abah sia. Wayahna ayeuna mah. Wayahna naon? Sarekeun we sarekeun. Oke.
Kedeung kagok lohor, heuh sok tos lohor sare. Atuh ya aki-aki tos salat lohor, ngagoler acan langsung dina sajadah. Geus teu hudang deui aki-aki na sajadah sare. Keur sare teh ngadenge adzan. Allahu akbar, Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Wa ala rizqika abtaqtu. Cek sini nih, abah sia maca doa buka puasa. Pan aing rek buka bi adzan, goblok kakarak oge asar. Alah geuning adzan asar sarua jeung magrib. Atuh sarua kabeh ge adzan mah kitu. Heuh keur lapar. Aya kumaha ieu aing beleguk tahan kagok sawaktu deui. Aing rek masak heula. Heuh aing ditahan. Beres masak datang ka jam 5 kurupuk beteungna teu kuateun. Alah ini si aing teu kuat, sabar sajam deui sia teh. Beres masak cek sini teh abah sia aya naon. Ieu teh aing teh buka pertama teh asa inget ka anak incu di desa sabelah. Ai kitu kumaha? Aing hayang nganturan ka ditu ka anak ka incu kajeun. Ai aing kumaha di dieu? Aturang milu we ka ditu bororaah ngalengkah goblok. Ngarenghap ge aing tinggal 2 kali deui. Aisyah kunaon ku lapar-lapar teuing tanaga aing dipake macul belegug sia teh. Geus we ayeuna mah sesakeun aing jang muka jeung saur jeung sare ka ditu mah. Bener abah sia, heuh teu nanaon. Heuh syukur aing kitu mah aing rek ngendong sakalian heug jug ka ditu ngendong sakalian. Montong balik nepi ka lebaran teu nasalah aing mah. Aki-aki tenang we abah sia ku aing geus disadiakeun tempat mana jang buka mah heuh nuhun. Eta mah aki-aki sini nih babrik pamit rek nganteuran 5:30 nungguan Gusti nonton TV eta aki-aki nepi ka kasareanana nonton TV ngadenge adzan teh tungtungna la ilaha illallah Allahumma lakasumdu. Geus pasti bener aing ieu mah wa bika amantu barang rek nginum ningali dina TV tulisan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Si aki-aki alah goblok aing buka henteu ieu saur henteu mangkaning cek pikih wajib tetep puasa aing teu niat anger we kudu puasa ongkoh kodo ongkoh alah rugi aing goblok. Alhamdulillah ya aki-aki maksakeun jam 10 maot eta isu aki-aki. Naon eta teh ceuk jasmani tak deusi geus beda rasana bener teu? Pan bulan Ramadan mah kitu nafsu jasmani setengah poin gak diisi saja luar biasa. Pembukaan nu biasana eueuh araraya, biasana dahar cukup jeung asin, sambal, sayur asem, sedap sakitu ge. Tapi pan datang bulan Ramadan mah nu areueuh biasana sok diaya-aya bener teu? Rek magrib kolakna aya, rujakna aya, mie sorodot aya, mie gacoan aya, mie tetek, mie jebeu, mie jablay, mie nyemek. Eta araneh tangaran mie haina. Araneh tangaran mie, araneh aing tangaran mie. Masya Allah, kadaharan kabeh pinuh di meja makan. Gorengan, risolna, cauna, molana segala macam pinuh di meja makan. Eta jamaah setengah jam di kana magrib pan geus ngariung kabeh di dinya anakna incuna uwana bibina mamangna akina ninina pamajikanna salakinana musuhna aya di dinya miluan. Ya Allah ya Robbana datang 15 menit kana magrib cau geus ditalanjangan nasi pisang telanjang bulat 10 menit kana magrib cau geus nempel dina sungut ceu pamajikanna akang batal can asup karak adek 5 menit karena maghrib rada ngadorong cau ka jero hep keur ngadorong kitu budak lulumpatan ti soledat kedebuk disangka bedug dihakan cau cek pamajikanna bapana batal sia teh pancan maghrib ai bieu suara bedug anak sia tidak go eta luar biasa jasmani setengah poe teh dieusi laparna nauzu. Masya Allah dur adzan maghrib Masjid Jami Ar-Rahmah terdengar salembur pelawan nu adzan can akbar cau beak genep Allahu Akbar cau hakan risol hakan meloyong awakna geus teu kuat kolak diancam kolak satos taraweh wae asinan goblok memeh subuh disikat gua aing kabeh diancam kahakanan ieu asup itu asup nafsu teu dijaga akhirna datang ka Isa alah aing ngap goblok cek pamajikanna teh Kang taraweh moal ngap urang taraweh kayak taraweh ge moal ngap ieu lempangkeun ka masjid ka mushola hayu
Ayo atuh kitu mah beteng keur eungap leuheung lamun imam bijak. Ya, pan kadang-kadang imam tarawih teh pan dipilih ku seuceum mah diintip. Samalam ini hayam pelung. Mau Sadidi imam. Sadidi imam lain hayam pelung teh bimana alus naon kalem. Hayam pelung mah santai. Allahu Akbar. Cek ibu-ibu, beres subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ngarokok heula. Batur salat wudhu eta mah. Datang RT, kenaon Kang? Biasa teh ngantosan Fatihah. Can beres gitu kakarak iya kana wudu tadi kene. Geus teh ti heula we mun beres pejaan kaminya. Oke. RT asup ka masjid, barang RT asup Fatihah beres. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Guak teh RT nu ngaroko paehan. Atuh dirempug kami nu ngaroko di parehan. Lain jelema rokona pareuman, hayu pareuman. Ayo salat beres tuh salat beres. Siap. Beres salat kabeh takbir, keur genah-genah repeh jempling. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Ngamuk isukanan. DKM ditelepon kabeh setiap musola. Jangan dipakai imam si eta mah. Kunaon maca Yasin. DKM tanggung jawab wayahna gara-gara eta imam maca Yasin aing teu saur keur isuk. Kunaon teu saur atuh beres tarawih jam 4. Moal Yasin pokona bejakeun ka imam Masjid Jami Ar-Rahmah kira-kira nama maca Yasin tong imaman di dinya kami ganti masjid kana ieu. Nya moal cek DKM teh diumumkeun ku DKM. Jamaah masyarakat Masjid Jami Ar-Rahmah penting tarawih di masjidnya. Insyaallah imam nanggeus diomongan ulah sina maca Yasin. Lamun imam keke maca Yasin kurang kunci di luar ta imam. Malam kedua imamna eta ken. Ceu ibu-ibu nu kamare dak. Pan geus diomongan ku DKM lamun nurut mun teu kumaha, lamun teu mah geus urang pindah masjid. Atuh ayeuna mah ulah waka salatnya da teu meunang geus salat ngabatakeun maneh gara-gara imam teu ditarima ku urang. Terus kumaha geus dengekeun lawe di luar Yasin moal. Malam kedua cing kecewos we duaan. Besti sih mah ka mana mah duaan wae. Sok besti we sia mah duaan. Datang Rajaban muludan hadir duaan we sia eta mah. Besti. Batur maca sia eta mah ngomongkeun batur, pade eta duaan bae. Entak mun hadir kieu ulah sok jeung besti. Tara ecrog sia teh. Batur sholawat mahalul qiyam sia eta mah ngomongkeun batur. Ya Nabi salam alaika datang bestina. Ya Rasul assalamualaikum salam assalamualaikum alaika salam meni reuas. Ya Habib di mana sia karak datang weh kieu salam alaika nyelepan pakaian heula aing teu jadi nyeuseuna sholawat sia deui samper eueuh ka imah tuh ninggalkeun biasa ge bareng malaika ya Nabi sia geus sinarieun ngaji salam alaika pan ieu ngaji rojaban ya Rasul non bedana ngaji jeung Rajab salam nya beda Rajab menang berkat ngaji matara alaika ya Habib cie bajuna anyar deui salam alaika menang ngahutang itu positif sholawat padua ing ngahutang ini kerasa dibayar tolong geuning cincin sia eueuh hiji alaika dijual ku salaki aing ya Nabi jangan salaki sia ngajual cincin salam biasa mau dajang mancing alaika ya Rasul mending yang mancing mas salam salaki aing mah ngajual cincin ngadepo goblok alaika ya Habib mulai ngomongkeun batur salam alaika tinggal itu cuma karak datang sholawat mana tuh karak datang tuh nu mana itu tuh alaika ulah ku
sungut tak tempoan ya nabi itu tujuh melotot kali di mana salam celo daik ngaji deket manehna alaika mena mas cokot berkat tilu ya rasul kadang-kadang berkat batur dicolong kumahena salam geus menang berkat sok balik ti heula goblok alaika ya habibu mah iman geus awon kabeh si eta mah awakna ge boketek ih najis aing mah nya anu kitu aya malah sok jeung besti tara euceug sia teh salat tarawih jeung besti moal bener malah ngintip ka imam nu kamari kajeun da moal yasin malam kedua Allahu akbar bener sia pondok ayeuna mah kamari mah cenah ayo salat ke heula yasin moal ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin cek mana yasin mah teu nyaho dengikeun atuh ngomong wae Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah baca naon waqi'ah mang kunaon waqi'ah dulurna yasin waqi'ah sebuh deui wae urusanana akhirna mayanu duaan kararaseun ka eta imam poe katilu pindah masjid sing horeng eta poe katilu imam nu di dinya pindah ka masjid eta masya kapanggih deui pan urusana di dinya masya heueuh urang mah karak jasmani ge kuat alabatan luar biasa kitu nanya maka hampura kulah hayang nanya orang dia ari di resep imam nu gancang apa nu lila heuh sarua jeung aing kitu mah jadi imam mah kudu saimbang kudu pengertian cuma gancang ge ulah make teu di sini rokatnya berapa 23 dengan witir atau hanya 11 dua tilu sami jeung sim kuring berarti orang Nahdiyin orang-orang NU sae eta jamaah lain cenah kang di itu mah 11 wios 11 bener dua tilu ge bener tong kudu pasea jaga uhuwah Islamiyah dulur sesama umat beragama tong kudu parasea ieu mah masalah rokat kudu riweuh lain cenah di pelawat mah tarawih teh dua tilu pan NU cenah perumahan mah 11 Muhammadiyah ari maneh aing mah tarawih eta ku sia jejak mah tarawih henteu ngomongkeun NU Muhammadiyah keun jangan bertengkar kabeh ge puru'iyah mah cabang-cabang dalam agama mah sudah sepakat masing-masing punya dalilnya silahkan saja udah kudu pasea ormas Islam tuh banyak terbesar ada NU ada MD NU Nahdlatul Ulama MD Muhammadiyah ada lagi LDII aya Persis aya Persib aya Jakarta Persija eta mah nya jadi klub bola aing dinya nyambung lainnya masya ngan urang nu dua tilu imam rek gancang pek ngan gancang make atur salat teh aya syarat sahna aya rukunna rukun salat ayat 17 nu 17 kabagi tilu hiji qalbi dua qauli tilu fi'li qalbi teh urusan hate aya hiji niat nu kadua qauli urusan bibir ucapan omongan aya baraha aya lima nu kahiji nyatana takbiratul nu kadua maca surah al-fat nu katilu maca tahi nu kaopat maca sholat nu kalima maca salam nu mana nu kabelah katu salam yang pertama nu megatkeun salat salam kedua mah hukumna sunnah maka nu lima ieu qauli sisana fi'li ari fi'li teh pagawean mana nangtung jang nu mampu pikeun salat fardu ruku sarta tumaninah i'tidal sarta tumaninah sujud dua sarta tumaninah naon siang tumaninah teh eureun sakedapan biqadri subhanallah saukuran jadi mun rek gancang silakan ngan aturan tetap dipake mun ruku Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamidah subhanallah Allahu akbar subhanallah nah geuning cenah subhanallah kabeh ieu malen keur nyontokeun bacaan tapi nyontokeun ukuran eureunna biqadri subhanallah da ibacana mah geus arapal ieu ruku subhana rabbiyal azim itidal robbana sujud subhana rabbiyal a'la tapi dina ukuran lilana biqadri subhanallah pangsa kedeungna namun dina ketukan mah satu ketukan kudu eureun Allahu akbar tak sami Allahu liman hamidah tak Allahu akbar tak Allahu akbar tak sakitu tah jajal ke subuhnya Allahu akbar tak sami Allah tak aing digusur isukan ku MUI aya nu qalbi dina
iraha ingda takbiratul ihrami nalika takbiratul Allah dina hate sejak kaula salat tarawih salat sunat tarawih 2 rakaat madhab kiblat makmum kana Allahu akbar maka nu 5 rukun qauli teh ucapan kudu jelas maka cara maca Fatihah kudu jelas bahkan aya syarat sah maca Fatihah aya sabaraha sah maca Fatihah aya 10 bahkan dina sah maca Fatihah teh aya tasjid-tasjidna sabaraha tasjid Fatihah aya 14 eta kudu diperhatikeun ku jadi imam teh oh berarti maca Fatihah boleh gancang asal syarat sah maca Fatihah dilakonan ku sadayana kumaha cara macana hiji bisa waslu kuli diwasolkeun sadayana lamun napas akang panjang silahkeun satu napaskeun ngan lamun diwasol kudu jelas huruf akhirna sambunganana wasolna Allahu akbar biasana uing sok kuat mun keur imam teuing di dieu mah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal teu kuat aing oge pan ngomong tadi geus izin keur ceramah sok tara kuat padewan bingung apa keur ceramah mah ai keur imam mah sok teu kuat sanapaskeun bagi 3 Fatihah terbagi 3 bagian ayat yang pertama tahmidiyah yang kedua wa'idiyah yang ketiga ayat doa mana tahmidiyah hiji bismillah sampai ka maliki yaumid 2 wa'idiyah ngan saayat iyyaka na'budu wa iyyaka doa sisana ihdinas nepi ka walau dolin ta eta 3 bagian ayat maka bok bagi 3 Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ta eta lamun teu kuat sanapas dibagi 3 tahmidiyah teh ayat bab pujian wa'idiyah ayat bab perjanjian doa ayat dina ngado nu eusina doa ihdinas siratal nepi ka waladdallin kitu jadi walaupun cepet make aturan cuma kadang-kadang gancang ku gancangna geus teu make hukum dibawa dina fikihna tarawih mulai jam 7 beres jam 7 lewat 3 ngalabatang udah bangsat imamna oge Masna Muhammad Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dinukum Allahu akbar sami Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah hiya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Selawai Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allahu akbar nini geus sahudang saurang dihandap marek hudang moal aing marek nungguan dihandap dasar imam setan goblok aing ruku imam sujud aing sujud imam nangtung mending dipegat ku aing ta imam dihandap beres tarawih aki-aki arutah abah kunaon mabok tarawih ampun di aki-aki digarotong ku pemuda diselapkeun na bedug caki-aki alah aing diperkosa ih najis aing menemit eta mah gancang teu bacana jelas henteu henteu naon slow way maneh nu teu slow mencek urang mah sallu ala Muhammad sallu alaihi tuh geunaheun batur mah at-tahiyatul mubarak hiya asyana naon hiya handi kitu masya maaf nuju mi'rajnya Rasul at-tahiyat itu penghormatan Rasul ka Gusti ai maneh hiya ngisarkeun hayam salat ulah gancang teu naon sababna ngaruksak kana bacaana rukun qauli tidak terpenuhi ulama fikih berpendapat semua sama mun qaulina tidak terpenuhi maka batal salat maka hati-hati eta milih imam ulah macem-macem kudu apal hukumna syarat sahna rukunna supaya naon bisa nyaho lamun keur salahna
Imam modawani ngomong gitu jelas ngirung jadi imam. Nuluh kan nyanyi, nuluh. Hah, mah. Illa imi mali yaumiin. Eta imam aya mangmiin segala coba. Aya mangmiin di aya. Iya anak mun wa iya anak nainu ina itolol mutnanim itolol nadina siratal ladina itolol nadina siratal ladina itolol nadina maneh nu tolol tadi keneh. Awas. Ah cenah Ki Aang eta ya maaf tapi saya percaya ieu Ilham TV geus babaraha kali ngarekam SIM kuning daerah Karawang. Dia jujur orangna. YouTuber yang jujur silahkan. Mun rek ngupload wing heug wae ngan kudu ti mimiti nepi ka jangan dipotong-potong YouTuber. Maneh nu FYP aing nu dihujat. Siapa menang duit aing dihujat. Mun ceramah teh ngabodor wae, balas wae kaja nu penting anu manggil. Daripada komentar nu manggil we lah pokona mah. Masya Allah, maaf. Udah dipotong-potong penjelasan. Eta angahina kanu bindang wallahi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu ciptaan yang paling sempurna. Eta gini ngomong nu bindang nyontohan segala. Ieu keur ngaji bab fikih. Kalau bab fikih itu tidak dikatakan dengan kepribadian seseorang, tapi hukum kudu disampaikan sesuai aturan. Contoh, Kang Ustad poho deui. Pak Ustad Didi. Kang Ustad Didi keur muka kitab Sapina. Aya di antawisna bagian atau macam-macam najis. Yang pertama muhopapah, 2 mutawasitoh, 3 mugoladoh. Najis yang paling berat adalah najis mugoladoh. Najis naon eta teh mugoladoh teh najis anjing jeung bagong. Kasar amat eta kiai ngomongna. Teu kasar mun keur ngaji mah. Sabab naon? Lamun dihalus-halus bisi gagal paham. Cek Ustad Didi teh najis mugoladoh teh najis guguk jeung najis pan guguk anjing nyegrok bagong. Akhirnya salah paham, balik ngaji salakina keur hees. Oh iya mugolado teh salaki aing horeng tuh. Jadi pi omongeun jadi ngahina nu bindeng lain tapi bisi aya anu suarana atau bicarana tepatnya jelas. Udah selagi masih ada yang fasihat, jangan yang kurang fasihat menjadi imam. Tanggung jawab dunia akhirat imam teh. Kecuali ieu mah nya di Pelawan teh bindeng kabeh. Teu masalah eta mah pajama. Sugan komat wek mau. Nyadu la ilaha illallah, nyadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayana tola ayana pala onok maknit nolah, onok maknit nolah. Wek mau. La ilaha illallah. Makmumna talebel weh najis aing. Eta Masya tuh baikan deh ya kata peringatan ya can kana rojaban. Masya Allah tuh jamaah sadina kata peringatan saja nuka hiji aya nu diingetan saha urang, nuka dua aya nu diingat-ingat. Siapa yang kita ingat-ingat? Baginda tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus mengingat baginda Nabi? Dikarenakan supaya urang ge diingat-ingat ku Kanjeng Nabi. Hoyong diingatan ku Kanjeng Nabi hoyong. Hayang menang syafaat Kanjeng Nabi hayang. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadamat Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa ghadamat Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a
حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي لو ودنا بك يا حبيبي أنت للخلق يا طبيب ذلك يا طبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا 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 يا حبيبنا اللهم صل وسلم وبارك عليه اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي صلوا على محمد Allahumma sholli wa sallim wa barik. Inti daripada peringatan Isra wal Mi'raj, yuk kita ambil pelajaran kata-kata Nabi, innal hikmatal Isra wal Mi'raj ta'limu li ummati. Sesungguhnya hikmah daripada Isra wal Mi'raj adalah pelajaran untuk umatku. Dari mana Rasul diberangkatkan? Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ti peuting ti masjidil haram ka masjidil, di masjid ke masjid, Kang, bukan dari kafe ke kafe, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari pasar ke pasar. Rasul diberangkatkan dari tempat yang suci bernama masjid, mangkat nati masjid, setar finisna ke masjid, balik dari kamas. Maksudna yuk ya gabungan musola se RW 2 beserta masjid yang begitu luar biasa. Ayo orang makmurkeun eta masjid jeung musola. Naon sababna? Eta tempat yang begitu suci sampai terpilih jadi tempat Isra Mi'rajna Kanjeng Nabi. Nah gitu Kang, tapan gambaran ti Gusti Allah, perjalanan di malam hari yang begitu suci, mukjizat bagi baginda Nabi. Berangkatnya muati tempat-tempat biasa, tapi berangkatnya dari mana? Dari tempat yang suci bernama Masjidil Haram. Tepatnya Rasul setar mangkatnya di dekat Hijr Ismail. Ibu apal Hijr Ismail belah mana? Mending cicing heula anan. Insya lamun ibu umroh atau hajian lamun tawaf ke bakal aya hiji rukun hajar aswad, geus rukun hajar aswad biasana deket kana mana Hijr Ismail batu nu ngarengkel ibu jamaah sadayana, tapi mending teu nyaho we sabab lamun teu nyaho ku nyaho bahaya. Pas uing ngajakan umroh ka aki-aki eta turun tina hotel ngan kepo we jeung kepo, turun tina hotel rek ngalaksanakeun tawaf, ayo jamaah kita talbiyah jeung haji aya naon bah Masjidil Haram na mana tah hareupeun geuning Ka'bahna eueuh aya di jero mah ge eueuh lain jang haji naon bah ari tangkal korma deket Ka'bah aya keneh ada eueuh bah tiba heula oge ih pugu aya eueuh bah jang haji mah can kabrieun entos bah abah entos ka dieu teu acan geuning abah nyaho ti mana di imah dina sajadah gambarna aya eta bahayana teh eta. Jadi berangkat di Hijr Ismail di Masjidil
di masjid ka masjid gambaran yuk orang balik deh ka masjid makmurkeun masjid insya. Makanya kalau orang tua dulu ngagambarkeun nyebutkeun masjid disebutna gedung duhur, gedung luhur. Maksudna teh gedung nu boga darajatna luhur. Eta pan kitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Atanapi Haji Asep Sunandar. Eta lamun murwa dina pawayangan, murwa teh bubuka. Eta nitah jamaah teh supaya rajin ka masjid. Ngan ku bahasa siloka, siloso teh lamun teu dibuka. Maka da urang mah kana wayang teh resep teh nungguan si Cepot, Semar kaluar karak rame. Taradai kan nggak dengetin miti macam lila atau ingat lagu nage lila. Padahal eta eusina pertama murwa napan kitu dalang teh nita urang ka masjid ngan ku bahasa siloka. Lebih kieu bahasa dalang. Gedung duhur ya kali samun pagulingan ya sepi trim pepetetan samia murah baling binglan jeruk manis prak teng tem goong na eueuh dihin pinah ti pelai mangis sineka maneka warna ya maneka warna moal diteruskeun eueuh nu nyawer kedeung ka hareup urang galeuangan deh eta geuning kolot urang dalang eta nyebutna kitu gedung duhur kali sambung hiji gedung paranti jelema ngahiji anu luhur darajatna naon masjid musola mana buktina masjid musola suci buktina jelema ka masjid ka musola tidak sembarangan orang bisa masuk keur orang-orang Syafi'iyah mazhab Syafi'i orang geus apal paharaman pikeun jelema nu head teu meunang nu head cicing di jero mas punten anu junub meunang teu asup ka masjid teu meunang ngajuru di jero masjid meunang teu meunang mun geus karasa gara-gara lumpat bapak-bapak itikaf bulan puasa sare di jero masjid pek teh ngimpen berhubungan suami istri ngimpen jima geura lumpat langsung sabab naon ketika anjeun hudang di situ datangna hukum maka anjeun guru geura lumpat sabab anjeun haram asup ka masjid sancan mandi junub heul tapi sahebat-hebatna imah urang gedong sigrong hade dangong resep nembong digigir garasi mersi di tukang kolam renang dihareup pataman curcor caina herang sehebat apapun rumah kita tidak bisa sehebat masjid dina kamuliaanana nu ka imam mah bebas rek nu head nu junub nu bersih nu teu bersih ka imam mah bebas-bebas saja eta aturanana dina bab fikih urang sadayana maka ieu gambaran cekolot urang baheula sepiting trim pagulingan tempat anu sepi ing pamrih rame ing gawe maka di masjid teu meunang ngomongkeun ngobrolkeun perkara dunia bisnis tahun di jero masjid gak boleh adabna teu aya eta di masjid mah khusus itikaf urang pangajian mah teu masalah najankeun kecuali mun keur ngaji nyurahkeun bab dunya teu masalah da eta mah keur ngaji dat sikina nan cangkangna teh ngaji naon deui urang maca Quran ibadah di jero mas pepetetan samia murag bakal maruragan rahmat Allah jang saha eta rahmat teh muragna balingbing lan jeruk manis ibu bapak ulah hayang nanya apal buah balingbing apal tuh lain nu beusi nu biasa apal nu koneng tahnya anu ka koneng ka beureum-beureum mah geus asak banget mah eta ngaranna buah baling sok gambarkeun implengkeun eta buah balingbing dina pikiran urang bayangkeun eta buah balingbing lamun dipotong lain dibelah gitu tapi dipotongan bakal ngebentuk seperti bentang eta balingbing boga congo sabaraha siki sabaraha 5 siki jadi nu bakal menang rahmat Allah teh balingbing congona 5 jelema nu daek ka masjid salat 5 sok makmurkeun masjid nasek walahna Al-Qur'an ya innama ya'muru masajidallahi man amana billah sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah mereka lah orang yang beriman kepada Allah mudah-mudahan nu haladir sing ariman kalau jeung simkuring termasuk amin ya Allah ya Rabbal diberangkatkan kanjeng Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa perjalanan Isra heula ieu eta Isra'na Rasul dina kitab baina mah eureun dina 5 tempat eta 5 tempat deui wae kan ternyata berangkatna oge ka Masjidil Aqsa teh eureun heula dina 5 yang pertama Rasul eureun di tanah Thayyibah kota Yasrib yang sekarang kita kenal menjadi kota
barang aya luhureun tanah Thayyibah malaikat Jibril ngandika, ya Rasulullah naskutu fi hadal makan, berhenti sejenak wahai Rasul, urang eureun heula sakedap di dieu. Kunaon Jibril, salat heula di dieu Gusti, salat 2 rakaat beres berangkat dari perjalanan dilanjutkan. Jibril nahros ka Rasul, ya Rasulullah atati sholaita ya Rasulullah, apakah engkau tahu salat di mana anjeun tadi Muhammad? Teu apal Jibril, tadi teh tanah Thayyibah kota Yasrib, tempat kelak engkau akan hijrah. Maksudna anjeun suatu saat pasti bakal nganjang ke tempat eta, anjeun pasti bakal pindah ke tempat eta. Dan ternyata ibu 1 tahun setelah Isra Mi'raj Rasul dihijrahkeun ti Mekah ka Madinah. Sing horeng si mana horeng naon hikmah nu pertama, Rasul can hijrah geus dibejaan bakal hijrah. Eta teh jang urang umatna peuting ayeuna sing daek bisa nyawang mangsa nu bakal datang, sing bisa angtal maut qoblal maut. Maksudna anjeun kudu geus bisa maut samemeh maut teh naon? Pikiran yen tak urang di dunya teh moal salawasna urang kabeh bakal mulih ka alam baka, raga tinggal ke nyawa maut tingaraneunana urah lalawara hirup di alam dun. Tak cekolot gitu panaya lumut dina batu aya kuya di muara kedah tumut kana waktu di dunia ukur ngumbara di dunia ukur aduh alok aing malin kagok dewan camat langsung jadi alok wa aing mah Masya Allah. Palingan kolot baheula pernah nyeun lagu cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka Bapak Satar mah urang kompak ka Bapak Satar mah. Apal tante lagu eta? Apal teu? Coba lagu ya. Cincang keling eta mah nu kecingkleng. Geuning apal lagu eta mah. Los ka kolong eta Bapak Satar. Heueuh punten jamaah sadayana eta hapura jamaah eta teh lain saukur salagu-laguna kolot urang baheula mah eceu osok ku bahasa siloka eta teh lamun nalika urang keur naon ieu tulisan ti mah Kiai nanti kunci mobil diinjem mereka ngasupkeun berkat. Siap tenang pokoknya mah nya supir aya ieu di hareup tenang nuhun panitia Kiai kabagian 3 kardus syukur 3 kardus mah eta teh lain salagu-lagu. Nah kolot baheula mangalagu teh bari nganasehat cincang keling cing urang pelawat jeung sim kuring hayu babarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peting kadatung api ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudang ti peting Bapak Dewan Haji Endang Sodikin anu bager Pak Haji Ketua DPRD Kabupaten Karawang anu bager anu kasep gerak kaharep heula Pak Haji. Alhamdulillah nuhun Pak Dewan, manis hati dengan diriku, dia pakai hitam aku pun hitam. Alhamdulillah. Memang lain saukur Haji Endang di dia mah Bapak Camat oge bager Bapak Gunawan eta anu mana Bapak Gunawan Bapak Camat Karawang Timur anu bager anu kasep atur nuhun Pak Gunawan. Biasana lamun Pak Gunawan mere biasa nama ketua KMP Kelurahan Pelawat Bapak Aris Setiabudi ge sok nyawer Bapak Aris anu mana nuhun Pak Aris piraku ketua LPM teu kapanasan
Bapak Ketua LPM Kelurahan Pelawat Bapak Hendra Wijaya SPSI anu mana aya di dieu deh aku aing duit dewan pokona mah nuhun maknya dewan mere padahal dewan mah pan mencakup sakupaten ieu mah anu paling penting Bapak RW Bapak Cayum Nur Zaman bisi teu mau duit manghinjem ka dewan Pak RW anu mana eta anu mana ieu ti koro aing geus rek pegat Pak RW gerak ka hareup Pak RW nuhun Pak RW Bapak Lurah mana Bapak Lurah atanapi Bapak Sekalna anu hadir ku ayeuna Bapak Wahyu Kuryana SK mana anu mana Bapak Wahyu anu mana eta anu geningan ayah Pak Wahyu nuhun Masya Allah nuhun Pak Wahyu tuh nuhun yes pokoknya mah pokoknya mah yes pokoknya mah ini mah ya ayah kena woy bener Masya Allah poho eta tokoh urang Bapak Haji Anwar anu kasep anu bager gerak kapayun Pak Haji aduh ya mah aduh uing nyamperkeun Pak Haji ulah apa aduh Pak Haji nuhun aduh aing mah kakolot mah uing nu mere lain uing dibere Pak Haji uing dibere uing nuhun Pak Haji uing kakolot mah urang nu mere ulah mun dewan kudu mere ka uing hatur nuhun yes Masya Allah aya jang udah kado hiji maaf alungkeun maaf aya ulah alungkeun asup kana YouTube bahaya sok mayan lah jang bensin pinuh alhamdulillah padahal mah saya mah banyol Pak Dewan Pak Camat heureui eta mah heureui alhamdulillah nuhun piraku ketua panitia cicing wae usah Dedi sukses Bapak Amil anu mana Pak Amil hedeh nu kasep kareng-kareng koneng dedeg sampai rupa hade Pak Amil piraku disebut kasep teu nyawer mah mangkaning aya 2 Amil atuh lumayan warna beureum hiji oge alhamdulillah mending can kaluar-luar ya Amil aing geus eungap Amil Masya sing sering hudang tip maksudna teh hudang tip peuting teh iba katingali kusim kuring bapak-bapak karasep ibu-ibu balager kieu mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki mah eta hees nak buah-buah surip meureunna ieu daek hudang mun kerungsing hirup karap tengah peuting salaki dihudangkeun akang aya naon geulis hudang heula sakudung kunaon urang salat tahajud ieu duaan biasana ge sorangan sieun aya nu maot keur beurang nu maot geus sieun kan nu hirup teh urusan riweuh kolot-kolot geus capek belegu hirup ti baheula kieu wae kumaha liek awaragap teh nya teh semplek nincak semplak kedatpakeun pusatan kokoronya so balangsak rosa balangsak muka ke lawang pantau ke cekrek malarot ay gitu ayang berubah jadi naon Pokemon sing bener atuh nengok ge hayang ngalaman hirup kos batur akang buncir leuit loba duit tuhur kuta gede dunya bro dipantau bro di juru ngaleuyah di tengah imah gadong sigrong halidang resep nemong digigir garasi Mercy di tukang kolam renang di hareupan nu curcor caina heran ayang muka ke lawang pantau teh plaktuk gablek nyeri hati belegu hirup balangsak wae kunaon hadir pengajian ge serba salah kunaon batur marajin ka majlis taklim garablek seragam belegu aing masih teu boga seragam awa aing mah ti baheula emang kumaha ayeuna mah unggal majlis taklim seragamna rupa-rupa kan salakina mah paru-paru eta rupa-rupa kumaha macam-macam warnana poe Senin koneng poe Salasa bodas poe Rebo hejo poe Kamis tungtungna make rarawis poe Jumat tengahna genat-genat poe Sabtu abu-abu poe Minggu ungu ai baju masia hideung deui atuh kajen ame ngetren kumaha mun hideung berarti masia emang piomongan bapak siapa kamari mah aing ngaji belegug rojaban di dinya lapangan acara musola jeung masjid hijikeun sa RW ai kitu katingali
penceramana Ki Balapuda. Terus di samping ngaji sok diselangan ku intermeso ngabubungah masyarakat ku bodorna. Ai kitu kumaha? Nu gablek duit mah seurina mah dilepas. Kumaha? Hari Masya. Saya seuri apa bengek belegung. Era jaterek seuri oge. Batur masari ngalengak oge aya nu ngagayot dina beheungna. Naon? Kongkorong belegug. Ai Masya, aing mah hapur deui. Ayo gelas salat lah ngomong wae, salat duaan. Beres salat ngadoa salakina. Ya Arhamar Rahimin arhamna, ya Arhamar Rahimin irhamna. Ditepak ku pamajikanna. Akang, aya naon geulis? Izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon? Sia mangga doa tara diijabah beuleuh. Mane kitu. Buktina balang sak wae. Akang mundur. Kumaha? Pergantian pemain. Neng nu ngadoa akang nu amin. Ai sia bisa ngadoa. Murid Ustaz Didi kieu. Kumaha? Cek Ustaz Didi lamun ngadoa yang diijabah kudu sungguh-sungguh dina ngadoana. Bukti kesungguhan kita apa sayang? Teteskan air mata saat berdoa. Kudu bari ceurik yang diijabah mah. Kunaon kudu bari ceurik? Budak minta duit bari ceurik dibere. Tapi heueuh palebahrinya nama. Eta kumaha sangan ngadoa bisa ceurik? Kudu ngarti kana doa anu dibaca. Rabbana hartosna naon, atina hartosna naon, fid dunya hartosna naon. Lamun geus kaharti bakal karasa. Pan akang mah jelema teu bisa ngarti bahasa Arab. Ku Sunda we ngadoana. Emang meunang ngadoa ku Sunda. Arek bahasa naon oge Allah mah mauninga kana kahayang makhlukna. Daripada akang robana teu kaharti ku sorangan. Ega tara ngomong wae, atuh yang ngajak ngobrol wae belegug. Akang mundur. Oke, siap. Amin ya Kang. Arek tenang. Bari ceurik, kumangke aing ceurik nama. Pamajikanana mewek sorangan. Ya Allah, ya Rabbana. Salah kena ngintip, wah bener mewek. Tangga pada wae belegug. Ulangi deui ya Allah biar mah digoda. Si Edan doa ulangi deui eta. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dibulak-balik. Cek salakina aing kakara kadenge doa kieu ya. Dipapai dirasa-rasa. Benar ya Allah abdi mah teu bohong. Rumah tangga tiba heula. Jeung manehna teh jelemana ieu. Cek salakina aing dibawa sia mah. Timimiti bobogohan nepi ka loba anak. Balangsak. Cek salakina najis aing amina oge. Teu ngadoa sia mah nyinggung dewek belegug. Cek salakina neng mundur. Aya naon Kang? Pergantian pemain. Maksudna akang nu ngadoa maneh nu amin. Akang bisa ngadoa murid camat aing kieu. Akang make bahasa Sunda mah moal aing mah Indonesia. Kunaon Kang? Gabri Jakarta aing. Siap Kang, oke. Nganeng ulah dibawanya. Wah licik sia mah. Salakina sarwa gablekna tengah peuting ngajerit maratan langit kociak maratan jagat sasadu kanu agung nenedakan maha kawasa Tuhan tolonglah hambamu. Pamajikan nongkrong ya aing amin apa ulah ieu nya dari sengsara cek pamajikan rek amin asa wauh sengsara cek pamajikan asa dinu hajat ngadengina ieu mah karena cinta siapa lain doa goblok eta mah asep irama dangdut na'udzu hiji cenatana thayyibah dua rasul eureun di sajaratu Musa
Sajaratu Musa teh tempat atau pohon peninggalan Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Rasul berhenti di sana? Ia pelajaran jang umatna urang sadaya. Begitu singkatnya perjalanan Isra Mi'raj, Rasul berhenti di tempat yang bersejarah. Maksudna urang nu di dunia ayeuna paninggal Rasul ulah sok mopohokeun kana sejarah. Sejarah tidak akan terlepas daripada 3 faktor. Hiji sejarah ayeuna urang saha indung jeung bab kahade ulah sok daroraka kana jadi indung jeung bapa. Ridallahi fi ridal walidain wa sutullahi fi sutil walidain. Ridona Allah tergantung ridona kedua orang tua, murkana Allah tergantung murka kedua orang. Singkat saja, loba keneh can mirod. Nu kadua, sejarah adanya agama saha para ulama, para kiai, para ajengan. Nu kudu dipikayung-yun, anu kudu kurang dibangga-bangga, lain sim kuring nu jauh ngajugjug nu anggang datang ti Kabupaten Bogor, tapi tukang ustad di dieu, tukang Haji Anwar, tuh para tokoh agama di dieu tempat. Naon sababna? Maaf ibu, uingah lain sing teu ngaku dulur ka orang dieu, tapi sabager-bagerna kuring ka orang dieu ka sim kuring. Mun maot mah orang dieu uing moal datang moal ada jauh. Anger we ustad-ustad lembur keneh. Urang sok salah ngartikeun dina masalah kehormatan. Ai mubalik nu cara rauh dicarium leungeun, ai kiai nu cara rauh kuat dipuja-puja. Demi Allah, uing terido, uing dipuja-puja, uing dicium leungeun ku orang dieu. Lamun orang dieu can bisa ngahormat ka kiai lembur sorangan. Nu penting mah kiai lembur kurang hargai. Uing mah saukur idharus surur datang ge neundeun kadeudeuh nunda kanya eta sote uing ge dipanggil ku panitia. Orang dieu tuh amalna lillah, ngajar ngaji, ngabalad, muka kitab, ngajarkeun rukun salat, salasa salat, batalna wudu, barduna wudu. Eta nu kudu pakayun mah uing mah mubalik datang ka dieu ge neangan amal ibadah. Amrop wae. Eta mah di belakang layar. Nu penting mah teu di amplop ge langsung doana supaya hirup loba dulur. Astagfirullahaladzim, eta ka aing suudon belegug. Aing mah lain neangan duit, mending ceramah. Insya Allah ku ceramah mah daripada cicing di imah sok ngalobakeun hulang hutang emang maneh hutang wae. Tuh hargaan kiai setempat ajengan nu ngajarkeun parukunan, ngajarkeun sapinah, ngabalad di dieu piki tauhid tasawuf. Aing mau balik masa ukur pangdeudeuh rasa sugan beres turun ngaji di dieu insya hiji dua manutara salat sing daek salat, nutara ngaji sing daek ngaji. Tapi pan ngaji ge kudu make ilmuna, salat ge kudu make ilmuna. Saha tugasna? Kang Haji Anwar. Tuh Kang Ustad Didi eta pikayung-yun mah anak urang titip-titipkeun ka pangajian ka majelis taklim ulah diaran teu cicing di imah insyaallah. Nu katilu, sejarah ayana negara Indonesia ieu teh menang capek para pahlawan. Moto orang tua kita dulu hanya satu, merdeka atau mati. Mun teu mati aing kudu merdeka, mun teu merdeka aing kajeun paeh. Itulah orang tua urang hayang merdeka. Lain menang pamere penjajah, samemeh urang merdeka. Orang tua kita para pahlawan geus ngorbankeun nyawana, ngucurkeun getihna pikeun hayang juang ayana merdeka. Tuh walaupun para jamaah sadayana dina sejarahna memang kemerdekaan dilakukan saat kekosongan kepemimpinan, tapi maaf setelahnya merdeka pun anger urang teh dijajah terus, tapi maaf orang tua urang tidak pernah mundur gentar mempertahankan kemerdekaan. Tinggal urang generasina. Hei pemuda, subhanul yaum rijalul god, kalian pemuda adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pak Dewan, Pak Camat nu ayeuna kemimpin suatu saat bakal pensiun, suatu saat bakal teu aya, tinggal budak moran nu mararaju bakal jadi mimpin. Pak Ustad Didi, Kang Haji Anwar kelak bakal tiada, tinggal budak moran nu siap-siap jadi mimpin di masjid, di musola masing-masing. Siapkan generasi terbaik. Jangan kau rusak ya negara ku pergaulan bebas. Ulah dirusak negara ku minuman keras. Ulah dirusak ya negara ku perjudian yang merajalela. Ayeuna budak leutik ka hade. Ieu tina game online asalna pindah kana judi online sekarang. Betul enggak? Make Oma Irama nyeun lagu bala judi. Bantuan atuh. Judi. Tah gitu. Menjanjikan kemenangan judi, menjanjikan kekayaan bohong. Lain teh kata bohong. Siap ngajawab bohong siap? Bisi tanya ku salaki, mamah ngaji menang naon? Bohong gitu. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan bohong. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan judi. Anjay.
Pokoknya masih palen lewat ku aing guys. Masya Allah. Eta tilu sejarah jangan pernah kita lupakan. Hiji sejarah aya urang indung jeung. Dua sejarah aya agama, para ulama, para kiai baheula ti Rasul anu mulia. Nu katilu sejarah aya negara, jasana para pahlawan tinggal urang ngajaga bersama-sama. Heuyeug leungeun antai tangan satukan persatuan. Insya. Nu katilu Rasul eureun di Bukit Tursina, 4 Baitul Amin, 5 Masjidil Aqsa, karak Mi'raj kaluhur naik. Tah keur Mi'raj banyak kejadian-kejadian yang memang diakal atau non gambaran di masa yang akan datang. Di antarana para jamaah sadayana Kanjeng Nabi anu mulia ningali aya golongan manusia anu ngaurkeun satu kali benih pepelakan, barang diaurkeun eta pepelakan langsung jadi harita keneh. Beres jadi langsung dipanen harita keneh. Beres dipanen jadi deui tanpa melak. Man haula iya Jibril. Siapa mereka wahai Jibril? Umat anjeun. Umat anjeun nu mana? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka yang mau jihad di jalan Allah. Perang. Maaf, Indonesia lain ke negara perang. Lantas dengan apa kita berjihad? Bi amwalihim, ku harta bandana. Harta orang pakai pikeun kahadean. Saya dapat amanah daripada panitia. Sebelum saya lanjutkan, tong waka balik can meme ditutup doa tenang. Bodoran aing loba keneh mau waka biak pakai isuku gitu. Ngan urang sholawat heula, insyaallah ku sholawat eta ke panitia rek gelar sorban. Tanya untuk intinya mah untuk acara apa, untuk kemakmuran masjid atau musola, pokoknya tergantung panitia. Saya hanya memimpin sholawat, mangga panitia nu gelar sorbana kayak kumpulkeun. Tah we ngalanjutkeun ceramah harus transparan. Ayeuna mah kudu transparan. Geus dikumpulkeun kabeh, uing ceramah deui panitia ngitung menang baras sampaikeun ka masyarakatna. Saya yakin ya masyarakat lamun misalkan 500 urang we heula anu hadir. Masyaallah. Tong gede-gede teuing saurang gope 500.000. Gede teuing eta nya. Cepek. Heuh kumaha maneh we. Nu penting mah ikhlas ridho karena Gusti. Ngan uing ngabejaan mang jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kalau kalian keluarkan Allah bakal ganti 10. Semakin orang berbuat baik insya Allah. Mana panitiana langsung saya yang pertama nu bakal mere lain agul ku payung butut ulah saukur tatitah tapi kudu nyontoan. Mangga tim hadroh silakan sholawat. Sholat apa tim hadroh hayangna sok. Aku mamane we aing capek akhir ganan. Hadirna kasep di luhur lah tuh di luhur gede kabeh pokona di luhur. Bismillah sok mangga. Ayo sok atuh hadroh. Ayo roh atuh he. Tah ya saukon cenah cok palewan he. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sok. Ya Imam Ar-Ruh. Sok banyakan lobaan. Banyak. Keluarkan harta terbaik para jamaah silakan. Anta babullahi mu'tamadi. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل لي سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سواء سما بالنجم حين هوى ما المعافى
دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضري غوث أهل البال والحضر سيد السادات من مضري غوث أهل صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل لي سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Saya mewakili daripada pengurus dan panitia, jazakallahu ahsanal jazaa, jazakallahu khairan katsir. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh kita bersama untuk kebaikan, mudah-mudahan Allah balas dengan berlipat ganda balasan. Amin. Ya Allah ya Rabbal, berangkat dari kanjeng Rasul neruskan perjalanan Isra Mi'rajna, di perjalanan ditinggalikeun ku Gusti Allah aya hiji wanoja nu gelisna kabina-bina malah gelis kawanti-wanti endah maliwarna gelis bawa ngajadi endah bawati kudrat paman tenang ngadaun seureuh bibir ipris jeruk sapasi kadona ngideuk sapotong pangamun kumukung harisna ngajalar paeh mun ditilih ketigigir sinden kabeh ya di sawang ti tukang ditetep ti hareup Rasul ningali aya awewe nu gelisna kabina-bina serina leutik mata kirut kana ati gigi berderet bagaikan mutiara bibir basah bagaikan mangga muda masya ngan hanjakal eta awewe tina beuheung kana dampa suku saukur kulit jeung tulang eueuh dagingan naudzu kata Rasul mah ya Jibril saha itu awewe Jibril umat anjeun Muhammad umat kaula umat salira Jibril naon dosana awakna kuat ancur lebur ruksak eueuh rupana ari awak ai wajahna indah bercahaya kos purnama boga dosa naon eta awewe Jibril apakah itu wanita enggak pernah salat jangankan salat wajib yang 5 waktu sunnah qobliyah ba'diyah duha tahajud hajat dia lakukan wahai Rasul. Apakah eta awe can pernah puasa jangankan Ramadan dia mah Senin Kamis satungtung sehat bari jeung suci tara tinggalin puasa sunnahna Gusti. Sugan maina matara zakat jangankan zakat yang setahun sekali sodakoh pun tiap hari. Sugan ata awewe Jibril tara daek ngaji ka majlis taklim rajin Gusti ngajina si eta mah awewe eta mah mun ngaji mangkat Minggu balik Sabtu. Aku getol-getol nah gitu teh. Atuh kunaon Jibril ngaji osok, salat osok, sodako dikaluarkeun tapi disiksa keneh ku Gusti Allah eta awewe. Kunaon atuhku bogaan dosa Gusti eta gambaran seorang istri yang waktu hidup di dunia tak pernah mau menemani suami dikala sedang makan. Pamajikan tara maturan salaki lamun kerdah anu kitu aya salaki dahar diantap sorangan ayah salaki dahar nyuk sorangan ayah. Maaf Rita Sugiarto pernah membuat lagu percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau masih melawan suamimu yang kepayahan. Surganya bagi seorang istri itu ada pada ridho suami. Maka kumate ka surgana babari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad
Komomun salakina hidung mah. Anggap we boga Ka'bah di imah cuy. Tos suasana teh kecrok bari toab labbaik Allahumma labbaik. Incer hidungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bismillahi Allahu akbar. Salakina huai. Wah. Pamajikanna utah. Hajar Aswadna bau jigong. Maaf ibu, tapi ini mah wajah-wajah wanita solehah semuanya. Asalkan salakina loba duit ke solehah. Jadi bager nate kumaha tangga. Mun tanggal muda suami baru gajian, mani manja. Nyapukeun imah ge bari ngagoda ka salaki. Hanya dia Yadi oh salakna si Yadi ngaranna meureun. Hanya dia yang ada di antara jantung. Wow, amazing. Giliran we teu gablek duit salaki, meupeuss goyang. Nyapukeun imah sapu beak genep paroto. Arampun buka imah teh. Ini eueuh rapihna ti baheula. Geus salaki molor we hayo. Cedok di imah kos patung. Aya hudang udud eureun. Sukan mah pokona mah yakin ku aing mah sukan mah nyieun udud tina tiang listrik aing mah. Bakoan ku aing kenyot nyetrum modar salaki kitu mah. Aya teu udud nguseup teu balik-balik. Ih. Dibanguseun boga salaki teh. Boga imah eueuh rapihna Gusti. Diempel kotor deui hese boga salaki cokor ka bawah mah. Komono-mono nyeker we nyeker. Kamari mah salat Jumat nyeker, ari balik mah moal sendal coba teu ka. Buadog sendal beureun kitu mah. Mun salaki ibu datang papageun dugi kalawang jemput ku hate nu senang bari taros naha akang damang ocok ketara cabodo teuing parah atuh kitu mah. Salaki datang teh sabodoan beureunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang. Tuluy bukaan bajuna, baju dinesna. Kipasan atuh awakna lapan eta kesangna baritanya naon kahayangna ocok tara sabodot geus 2-0. Padahal pertanyaan untuk suami siapapun orangnya nggak akan banyak kok, cukup 3 pertanyaan. Rek tah mubalik, rek tukang ojek, rek pak camat, pak dewan, siapapun suami ibu petani tukang ojek kabeh mun balik teh hayang diharga. Cukup 3 pertanyaan untuk mereka. Naha akang bade ibak hola, naha akang bade mam hola, naha akang bade bobo heula, neng mas lalu sadia ocok tara gelo. Non osok lah tuh. Bilang bara salaki balik teh sambut dengan lagu India. Hamko hamise curalo bukaan bajuna tilmeka hitam cutfalo kipasan awakna hamakele hona jain aduh ini perempuan ya durut sep hona jain ngirim ilmu cigana ya rasa ogale silagalo ha na tanya ku aja akang capek gawe tehnya akang rek ibak heula mun rek ibak hoyong cai kos rumah disiapkeun ku neng rek cai tiis cai hangat apa ngagolak sakalian akang hayang dahar jeung naon ku ayeuna sok bejakeun ka neng disiapkeun ku neng sok hayang naon sok ngomong ka neng jawab ku salaki make lagu India tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asinna geheng
cek pamajikanna tambahan tumis sekangkung da asina ge tutung gera bawa ka saung bisi kaburu pundung tong hilap ngadoa Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar hamko hamise nugelo Gera sambut suami supaya naon sampurna pan Isra teh perjalanan dianggap hablum minanas mi'rajna hablum minallah maksudna ibu najan ibadah kalau benar lamun kasalaki lalawara tetap moal sampurna sampurnakeun urusan jeung sama manusia jeung dulur si akur jeung baraya ulah parasea jeung tatangga kudu silih bela karak hasil Isra Mi'raj teh karasa ku urang dengan apa mendapatkan kewajiban salat 5 waktu yang dimana salat nguningakeun as-salatu mi'rajul mu'min kata Nabi salat alat naikna jelema nu iman ka Allah insyaallah nu Isra Mi'raj teh lain saukur Rasul urang ge bisa Isra Mi'raj ngan bedana urang mah Isra berangkat ti imah ngalaksanakeun ibadah ka Allah mi'rajna dimuliakeun hirup ku Gusti Allah amin amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah para jamaah sadayana hasil keliling tadi gelar sorban mendapatkan 1.932.500 Alhamdulillah mudah-mudahan infak sedekah para jamaah sadayana sing dialap manfaat malah mandar menang balasan ti Gusti Allah nu berlipat ganda amin ya Allah ya rabbal alamin inti yang saya sampaikan yuk peringatan Isra Mi'raj jadikan momentum untuk bersama meningkatkan iman takwa turta kegiatan orang bersama-sama dina urusan hablum minan nas para masyarakat jeung pamimpin sing urang tambih ngahiji insya para kiai jeung para jamaah sing tambih ngahiji insya Allah atau orang sadayana nu ngariung dina ieu tempat mudah-mudahan orang bisa disatukan ku Gusti Allah dalam hatinya dalam artian orang menang rahmat kadeureut Allah sabab cek Allah al jamaatu rahmatun orang yang berkumpul orang yang bersama-sama orang yang bersatu dia akan mendapatkan kasih sayang ti Allah Subhanahu wa taala bener datang nanti Gusti Allah lepat kabodohan simkuring hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, baru kacaan Ustaz. Surah. Gancang Ustaz ka dieu. Ngadoa ieu. Aduh, mohon maaf Pak Camat, Pak Dewan uing kita ngadoa. Mohon maaf nya ibunya nuju nelepon nama Ibu Nurayati teh titah ceramah hungkul teu nitah ngadoa. Jadi doa mah beda hitungan deui. Terus istilahnya Masya Alhamdulillah kahoyong panitia, kahoyong masyarakat, kahoyong para sepuh, kahoyong para donatur laksananya pada mah keur usum hujan nya teh poe ka tukang mah hujan wae tapi luar biasa bintangna eueuh bulanna ge eueuh tapi anggar hujanna teh turun luar biasa doa orang dijabah ku Allah Subhanahu wa taala maka kewajiban orang ketika mendapatkan nikmat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala urang ngalangkungan doa urang syukur ka Allah ya arhamar rahimin arhamna lakal hamdu ya ma'bud lakal hamdu ya mawjud amin ya Allah ya rabbal alamin hamdan rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambikal karim wali azimi sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma barik lana fi syahri rajab fi sihhati wa afiyati wa salama fi sabaina wa naharina wa masaina wal lailatina ya hannan ya manan ya dayan ya sultan ya dzal jalal wa ikram Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.